Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha para wargi dararamang atuh mugianya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng kasehatan batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh langkung ti payun pribados teh nyanggakeun salam baktosnya ka wargi karabat sahabat tatanggi balad baraya di mana bae ayeuna ayana anu nuju di pangumbaraan di padamelan anu nuju ngaput nuju di perjalanan cenanya anu nuju ngerjakeun tugas sakola atau tugas kuliah cenah skripsi tesis disertasi atanapi naon bae nya di mana bae atuh teh hilap oge ka wargi-wargi anu nuju icalan cenah warginya. Duh ayeuna teh lebat kana usum ngijih para wargi. Tapi parendene kitu cing semangat teu kendat-kendatna pokona mah keundat direjekian utami nama sing sehat we sagala rupi pangabutuh cing kacumponan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan dikawitan pribados teh bade ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi anu parantos ngarojongnya ucara di subscribe di like di komen sareng di share ya teh diantawisna aya pangaresana akun @Nurdin Gunawan tuh nya pangaresana ye Nurdin Gunawan salam baktos Pak ti pribados oge aya deui Abu Jengkel strip K8S tuh nyangakeun salam baktos hatur nuhun pisan tina pangrojong nanya aya deui Iwan Ridwan genep 359 Yuyun Supriyatna Papa 245 tuh aya deui ye pangaresana Pepen Sundara 822 alhamdulillahnya aya oge atuh teh ka kantun Rapli Karizki aya oge Rijal Mauluk Yusuf Sutisna tuh nya Muhammad Herman M. Saleh Gifari alhamdulillah kalayan anu sanesna anu tangtosna ku pribados teu tiasa diwincik wiji-wiji kumbae kanggo sadayananya hatur nuhun pisan tina pangrojongna mugia sing dipaparin kasehatan kalayan dimudahkeun dina sagala rupi pamagsa dan pamagsudanan amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mang dongengkeun deui para wargi nyaeta nu judulna teh Si Buntung Jago Tutugan karya pangaresana Bapak S. Sukandar. Atuh langkung ti payun pribados teh nadawidi kanu ngagaduhan ieu karya nyaeta pangaresana Bapak S. Sukandar miwah sekeselerna pribados nyuhunkeun widi wire dina danget ieu sejak mang dongengkeun deui. Kalayan satu acan dikawitan pribados teh nada bantosanana teu kendat-kendatnya nyaeta kanggo di subscribe di like komen sareng di share oge priyogi ka dugikeun nya yen dina sajeroning mang dongengkeun pribados teh dirojong ku es krim koruptor. Naon atuh es krim koruptor teh cenah Kang Nacep es krim para wargi teh nganggo buah-buahan nya nganggo sirup kopi aduh raos pokona mah para wargi aya oge eta teh es krim gorengna deui nya es krim koruptor raos pokona di mana Kang Nacep tong ngabibitaan leres para wargi sanes ngan saukur ngabibitaan raos ieu mah icalanana teh pamisenen dugi ka Jumaah mah di Jalan Sindang Wargi Gading Soreang Kabupaten Bandung teh acan buka cabang da nya nembe ngarintis anjeunna teh pon kitu deui kaleresan Kang Nacep oge diajakan nya sebagai tukang iklankeun ieu teh kitu nya. Daras cenah upami Sabtu Minggu di mana Kang Nacep? Oh Sabtu Minggu mah tuh eta mah aya di wewengkon eta tah Pemkab nya di dinya caket Cabilulungan aya kadang caket Uncal para wargi enten ngalih-ngalih calanana teh kitu.
atuh supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci urang teraskeun deui ieu dongeng si buntung jago tutukan teh para wargi wilujeng ngadangukeun. Peutingna kakarager poek ari Bahrowi sabaturna katut Ciani. Geus pating arungkung we kaluar ti lembur batu gede nya maksudna mah rek kapanenjoan. Keur mah deui saparat-parat jalan teh beunang disebutkeun harieum ku tatangkalan anu rajeg kenca katuhunana. Atuh rungkun-rungkun saliara teh ngagigidig barawargi. Maklumnya zaman kapungkur wargi ayeuna mah kenca katuhun teh naon gedung bangunan kas minimarket nu karitunya gitu. Sapanjangna teh atuh anu ditincak oge nya barahala ngajejemrung pinuh atuh ku jukut-jukut katurug-turug deui harita teh keur meujeuhna poek bulan nya sacaang-caangna ku cahaya bentang we nu pating karetip di luhureun langit. Nya munasabah atuh sajajalan teh mani maradong we teu kadeuleu curug-curug acan ngan bubuhan atuh ngaran-ngaran anu geus tuman lumaku ti peuting wargi sakitu poek ngongklengna teh pikeun Bahrowi sabaturna mah teu ieu jadi halangan malah ngajadikeun kauntungan atuh keur manehanana mah lantaran kacida ngarasa tumaninahna moal aya anu nangenan. Barang anyog atuh kalemur panenjoan geus simpenaker ari kangaran-ngaran di lemur anu teu sakumaha gede na ti magrib keneh oge atuh geus loba anu pating nalingkep maneh ngajejempe komo atuhnya anu bararoga budak leutik mawargi geus ngararengkol we geuning bari mepene budakna sorog atuh ka imah kijat mah geus jemplik. Keur mah deui imahna teh nengang ti tatangga katambah deui eusi imah teh ti sore keneh oge maran geus merenahkeun maneh nya ti ranjang ieu nya ti ranjang ku jurig tunuh teh diranjang ku jurig tunuh teh wargi lain sulap geuning kopi-kopi tunuh-tunuh. Kabeneranana teh deui pamajikanna kijat mah teh keur nganjang ka kolotna ngan harita teh keur aya semah we ti kadungora nyaeta Mat Tasim lanceukna pituin kijat mah. Ieu sababna atuh anu matak manehanana teh tadi teu milu kana ngaduh hayam di batu gede teh lantaran keur aya semah rupana bae atuh lantaran awak ngarasa lungse deui urut lumaku anu sakitu jauhna. Sore-sore keneh oge Mat Tasim teh geus ngagogoloyoh we di enggon teu lila atuh dituturkeun ku kijat mah atuh si Bopeng jeung si Kemed oge sapopoena teh deui idek lihara di dinya geus ngamarenahkeun maneh atuh di dapur ngagoler dina bale awi. Ari Bahrowi anu harita geus aya di hareupeun imah kijat mah henteu jol-jol ngalaksanakeun maksudna tapi manehanana teh carampegoh heula we ngariung tiluan keur ngatur-ngatur heula pilakueun kaayaan di jero imah teh memang geus bisa diijir atuh kakuatanana ngan ukur kijat mah jeung dua baturna moal hese meruhkeunana lantaran kauji atuh pangabisana teh. Tapi sanajan kitu deui nya tetep kudu dijaga supaya ulah nepikeun ka ngageureuwahkeun kanu seje. Ari si Andi mah harita bat kawas anu bingung. Memang nya manehanana teh ngarasa bingung nu lain di kieu. Nah cenah ka Aki Suredi geus kacida sonona hayang geura gok panggih ngan kumaha atuh nyangke meureun picaritaeun teh kongkoh deui lamun sega panggih teh ulah-ulah manehanana terus dicandet
temenang deui ingkah cenah tidinya. Hiji kitu, kaduana deui manehanana teh ngarasa salempang oge. Sok sieun manehanana teh kanyahoan ku urang dinya yen manehanana teh mimilu ka Bahrowi. Gue ka Aki Suredi ka babawa goreng. Datang tuh kena teh sangkaan urang panenjoan mah pangna kijat mah kaasupan bangsa teh tangtu wae panuduhan manehanana. Sabot manehanana keur mikir keneh katempo atuh Bahrowi jeung Sudinta katut Ardasim geus ting kuniang cara rengkat tiluanana ge atuh ting koloyong nyampeurkeun panto dapur. Ukituna si Andi mah teu panjang mikir deui blecet weh manehanana mah muru ka imah Aki Suredi. Sadatang-datang teh manehanana mah kalah ka ngoreleng we ka pipir terus kurah koreh kana betrak betrukna anu ngajugrug dina tolombong butut kop atuh aya anu dicokot ku manehanana teh sing horeng si Andi teh nyokot sumpitna nyaeta sumpit jeung pasarana sababaraha hiji. Ari Bahrowi sabaturna atuh sanggeus maranehanana hasil muka panto dapur ku jalan cungkal cempet deanya disungkal cempetna wargi blas blus atuh tiluanana teh hararasup lantaran didinya teh poe kacida sama sakali atuh teu katiten yen aya anu keur sare di bangku ongkoh-ongkoh deui tiluanana ge ting ketayep teh muru ka lawang tengah imah. Atuh kabenaranana teh si Bopeng harita lirir persis pisan Bahrowi nyurungkuikeun panto puguh we ari berai muka ari breh bae atuh katempo aya 3 jelema anu bareureum beungeutna teh nya bareureum beungeutna teh dibungkus ku lamak hideung kacaangan atuh cahaya damar anu ti jero imah. Bangsat bangsat pontan si Bopeng atuh ngagorowok bari ngajewang bedogna jeung atuh manehanana teh luncatna rajang ka Bahrowi jeung sabaturna. Aduh, kau keluar euy. Bahrowi ngagerau manehana bari jeung atuh manehana luncat ka palebah panto dapur Sudinta tanya jeung Aradasim nya kitu keneh atuh jung jelengna laluturkeun. Jabah teh mah tuh geus mimiti dagdikduk puguh manehanana teh dibetahkeun. Bangsat oi. Si Bopeng terus we kogorowokan manehana teh bari ngungudag kaluar. Si Kemed anu barang ngadenge si Bopeng ngagorowok korejat atuh manehanana oge jadi hudang kop kana bedogna jeleng. Manehanana ge luncat nuturkeun si Bopeng sedengkeun ari kijat mah jeung Mat Dasim mah ti gugurubug we kaluar ti nggona bari ngalalabar bedog tung jeleng atunya duaan ge laluncatan kaburuan make jeung jalana teh nu kahareup sagala bre atuh katempo anu keur campuh si Bopeng teh nya jeung si Kemed keur jojoh we ngalawan 3 jelema anu beungeutna teh di bararem sanajan bener harita teh kaayaan peuting anu sakitu maredongna tapi teu burung we bisa dititenan ka saurang-urangna lantaran atuh kacaangan ku lentera anu digantungkeun nyaeta di hareupeun imah jeung di pipir di jurueun dapur. Kajeleng atuh Mat Dasim muru ka Bahrowi anu kaitung pang badagna. Hiu bedogna teh atuh diheumatkeun sedengkeun kijat mah manehanana ngajorelat muru ka Sudinta anu harita atuh keur disanghareupan ku si Kemed. Ari si Bopeng mah wargi keur campuh we patutunggalan jojo kacida eta nya silih sing hareupan jeung Aradasim silih sabetkeun bedog anu geus matak paur we bikeun anu nembokeun mah. Urang mana sia teh dumago sia make rek ngabangsat ka imah di aing Mat Dasim harita bari nyabatkeun deui bedogna lantaran ngadekna teh anu mimiti mah ngeplos manehanana atuh nyangka yen ieu bangsa teh bangsat kotok nu matak atuh beungeutna teh di barem oge tangtu lain jalma jauh cenah. Ondong galak kabacot sia tarima we bedog aing pikeun mulangkeun hulu sia yo. Bahrowi manehanana ngagilek bari ngepeskeun panarajangna sedengkeun atuh bedogna mah ngahiuk bener-bener erek narok sirah anu jadi lawana. Diajar heula rek ngulangkeun bedog teh sia euy. Mat Dasim manehanana ngalalapkeun sirahna curelat atuh luncat ka gigireun musuhna
bari nyabetkeun deui bedogna rek ngahancak kana kakemplong. Teu gampang deuleu euy ngaragap awak aing mah. Barowi manehanana rikat malik bari ngarempodkeun badana. Hiuh atuh belenterang. Bedog musuhna teh beunang di babu kulawit. Bedogna teh atuh nyuruntul deui. Nyaeta maksudna teh rek nobros beuteung Mat Dasim. Anu harita atuh kuda-kudana teh rada pajengjang. Akibat benturana bedog Bahrowi anu ngagunakeun tanaga sapinuhna, tapi deui Mat Dasim oge lain jalma jore-jore. Da ti kadungorana teh manehanana teh gaitung saehuna dina ulin Cimande buhun mah. Atuh dina perkara ngulinkeun bedog ge beunang disebutkeun geus maher pisan. Harita oge atuh barang manehanana mireung congo bedog lawan teh nyuruntul rek ngabudal badilkeun eusi beuteungna. Nya ngagentak atuh manehanana teh ngareundeuk bari narik suku katuhuna ka tukang kilek. Manehanana bari malik kabarengan leungeun kencana dipake nungkup atuh kana pigelang lawan anu keur nyekel bedog. Sedengkeun bedog manehanana atuh ngaheat harita keneh rek mapas beuheung musuhna anu harita memang keur nyangheuy beuheungna pisan dihareupeun, tapi deui teu kira-kira Mat Dasim atuh ngaranjugna lantaran tanaga anu jadi musuhna atuh kacida hebat. Nah wargi pigelang leungeunna teh anu kumanehanana ditungkup kalah kamu sareta leueur karasana tak nepikeun ka manehanana teh kapaksa atuh jadi kudu ngejat bari narik deui bedogna. Ngarasa paur atuh ku congo bedog Bahrowi anu terus bae ngubeng pikeun ngacak-ngacak badana. Oh sia bake ngejat euy. Bahrowi manehana bari terus nyusul tepus ku bedogna. Mat Dasim teu nembalan. Manehanana mah rikat we ngagilek bari nakis ku bedogna orokaya. Wawasena Bahrowi teh memang bener-bener atuh lain laworakeun. Atuh lamun teu pasagi mah waktu bedogna ditakis teh sigahna mah pasti we kudu ngeleweng. Tapi barang bedog Mat Dasim rek ngagorok beuheungna anu jadi lawan teh kesitna keur bedog Bahrowi ngaheat miheulaan rek ngahancak kana cangkengna. Atuh tumeraapna wargi ka Mat Dasim matak ngaranjuk deui bae we. Anu antukna kapaksa manehanana kudu ngejat deui bae pikeun nyalametkeun cangkengna. Ari si Kemet anu harita keur ngahurup Sudinta babarengan jeung Ki Jatma barang ret atuh manehanana nangenan. Mat Dasim bangun anu kadese nya ngagentak manehanana teh luncat bari nyabetkeun bedogna ka Bahrowi anu harita keur mubat mabitkeun bedogna ngangseg kana musuhna anu memang bener-bener geus kawalahan. Ting-tingkeun leuleui salemur panejoan deui. Satunyang beas ge aing moal mundur. Bahrowi kituna teh bari luncat kana lolongkrang kosong ngajaga posisi badana supaya ulah nepikeun ka beunang di tarajang ti tukangeun. Memang bener atuh Bahrowi teh pangawasana teh lain bantrak-bantrakeun sakitu deui hurup teh kalah ka ngamuk nguak ngawik teu beda we ti Bagong Bayangan. Sakiceup atuh ngacorelat bedogna ngahancam Mat Dasim. Terang dua bedog atuh diadu lantaran ditakis. Geus kitu mah jeleng atuh manehanana teh luncat lantaran kabireungeuh ti gigireun aya nu nyuruntul. Bedogna si Kemet bari luncat teh atuh leungeun kencana mah nya bebeunangan ngababuk sirahna Mat Dasim. Harita keur ngajengjen we lantaran kabawa ku tanaga benturan bedog anu jadi lawana. Belenterang atuh ngablenterang deui sora bedog si Kemet teh nya beunang di babu kulawit bedogna teh ditilepkeun ka tukang. Keun lantaran geus kajodi atuh Mat Dasim teh nyerendeg deui rajang ti tukangeunana bareng jeung eta ngahiuk peureub kencana Bahrowi. Nyaeta ngahancak sirah si Kemet anu harita keur ngajengjehe. Aduh. Si Kemet manehanana gegerungan bari ngadayagdag kituna teh gilek Bahrowi malik deui bari nyembatkeun bedogna ka Mat Dasim anu keur ngagero.
Hiuk 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 hiuk. Dup, cedak. Suku kencana tuh katingali neje ka tukang bener pisan deui kena kana badana si Kemed nyaeta si Kemed anu keur ngagaleo atuh teu anta parah deui wargi gedebut bae we si Kemed teh ragrak nanggarak bengkang sedangkeun ari Dasim mah kapaksa manehna kudu ngajaul ka tukang lantaran sukuna teh rek dibabad kudu jadi musuhna. Ari Kijat mah deui anu harita keur batutunggalan jeung Sudinta manehanana ngarasa kawalahan oge deui. Kitu teh mah Sudinta teh dina ngalawan Estuning toh pati jiwa raga. Lantaran lamun manehanana teu bisa ngelehkeun anu jadi lawan, komo lamun nepikeun kabisa katewak mah kanu kudu jadi lawanna. Atuh kumanehna geus bisa dikira-kira. Engke nasibna teh bakal tumiba ka dirina kumaha-kumahana. Geus tangtu atuh cenah manehanana teh bakal nandangan panyiksa ti urang lemur. Jaba deui tangtu kudu ngaringkuk cenah dipangberokan. Nya waktu Kijat mah ngagilak atuh nyerong nyingkahan pangadek musuhna nyahiu katunya kana sirah. Manehanana oge terus ngahematkeun bedog anu maksudna mah erek ngahanca siku musuhna. Anu harita atuh pangadekna teh ngeplos. Tapi Sudinta anu memangna deui geus bisa naguhnya kanu jadi lawan manehanana ngagentak atuh ngarobah gerakan bedogna ditarik deui ka handap serepet nyempog ka katuhu ku jalan ieu atuh lain bae sikuna geus bisa disalamatkeun tapi oge deui tungtung bedogna teh ayeuna mah jadi ngancam kana beuteung anu jadi lawan anu tumerapna teh ka Kijat mah kudu we mani ngalenyap atuh pikeun manehanana mah kukituna ngagentak atuh manehanana luncat ka tukang tapi deui teu puhan teu eta dampal sukuna nincak kana batu kicelek atuh sukuna teh tijali ke rampeol awakna jadi labuh ngan untung we manehanana teh ngageuwat nu nyalkeun bedogna kana taneuh tapi orok aya deui Sudinta seutik oge teu miceun kasempetan. Barang manehanana mireungeuh posisi lawanna anu sasatna mah keur teu walakaya sakilat atuh manehanana ngahematkeun bedogna anu dijojo teh silahna wargi anu tumerapna nya keur Kijat mah ngan ukur bisa beureum we teu wasa mireungeuh kolebatna bedog anu erek ngahanca kana sirahna. Tapi teu kira-kira atuh ngaranjugna lantaran ngadadak kadenge anu ngagero aduh-aduhan bray atuh manehanana teh beuntak leuwih-leuwih ti ngarasa kagetna lantaran harita musuhna teh kasampak keur kekerepengan cing horeng wargi dina leungeunna teh kabireungeuh aya anu nancem sedangkeun ari bedogna mah geus teu dicekel deui teuing ka mana atuh mecelengna cabot keur kitu anak gero teh aya deui anu ngagorowo Dasim atuh ayeuna mah anu keur jojoh patutunggalan jeung si Bopeng teu pupuguh manehanana teh joal ngajaul ka tukang bari kokowowongan teu beda we ti anjing kadempet buntutna cing horeng deui eta teh sarua saparti Sudinta nyaeta leungeun katuhuna pada katiru ku paser. Bahrawi anu harita keur amuk-amukan di huruf kuduaan lain deui atuh keur manehna mah geumpeureunana barang mireungeuh kaayaan batur-baturana tinggararo bari dina masing-masing leungeunna sidik aya anu nancem kukituna manehanana teu panjang mikir deui gajleng atuh manehanana luncat ka tukang bari ngagorowo mundur euy batur-batur mundur sanajannya teu dikomando oge puguh we geus diniatan rek kalalabur Sudinta jeung Dasim atuh ting bareretek we ngaberebet lalumpat nuturkeun Bahrawi anu harita geus jing jerit miheulaan lantaran pamikirna lamun teu gancang-gancang ngejat poa teuing manehanana oge tangtu bakal ngalaman nasib saperti anak buahna nepi ka jalan bre atuh katempo si Andi mah keur ngadagoan we Bahrawi teu ngomong naon-naon manehanana ukur ngenyang leungeun si Andi supaya milu lumpat atuh si Andi oge deui nya
Teu barang tanya naon-naon bareng bang bae manehanana teh milu lumpat. Sanajan ari hatena mah seuri we si Andi teh wargi jeung serikeun kalakuan Bahrowi sabatureuna. Pangna mah maranehanana lumpat teh puguh lantaran hasil gawe manehanana sorangan. Tadi teh barang manehanana meuntas nyokot sumpit teh terus bae atuh ngabalecet ka imah na Ki Jatma. Bari hatena mah geus kilig we. Yen satekah pola manehanana teh rek nyegah kana naon-naon anu bakal dilakukeun ku Bahrowi. Atuh ku kieu peta teh lain ku sabab manehanana dengdek ka Ki Jatma, lainnya lain kitu. Manehanana teh saeutik oge teh ambil pusing, masih ngerek dicokot kabehanana oge cenah boga Ki Jatma. Mang sabodo moal matak ngarugikeun ka manehanana. Ongkoh deui rada teresep ka Ki Jatma teh ari ras ku kalakuanana ti heula teh waktu rek ngaganggu Nyi Endah. Ngan ieu mah anu ngajadikeun teu geunah teh kana hatena si Andi nyaeta lantaran atuh ku ayana tinakan Bahrowi kieu teh sarua we manehanana jeung ngagadabah lemur si Andi. Sanajan bener atuh ai panenjoan teh lain lemur bali geusanana ngajadi, tapi lemurna Aki Suredi pan eta teh ari Aki Suredi deui puguh pan Aki kukutna si Andi anu sakitu mikanya sareta mikaheman ka si Andi. Ieu sababna atuh nu matak sabisa-bisa maksudna Bahrowi teh rek dicegah kalawan make jalan demit. Barang sorog atuh manehanana nepi ka lebah imahna Ki Jatma ka sampak teh nya diburuan keur campu ku nu garalungan. Ku kituna terus bae atuh manehana nguliwet ka tukangeun tangkal muncang, sedangkeun ari sumpitna mah geus dicecak we ku leungeun katuhu siap pikeun digunakeunana nya. Nyaeta cenanya lamun nyata-nyata pihak Ki Jatma bakal ngalaman asora dek digunakeun saperti anu geus dicaritakeun tadi di luhur wargi. Satekah pola atuh manehanana teh geus mawa hasil anu lain lumayan. Kalawan teu pisan kanyahoan manehna geus bisa meruhkeun panarajangna Bahrowi sabaturna ku jalan sumpit anu disumputkeun pasarana kana leungeun. Sudinta jeung Aradasim teh nya ararancep ban wargi. Paresi sae atuh dina waktu Ki Jatma rek dihakan ku bedog-bedog Sudinta. Tuga harati uwe ka cina tu mata ka harati ku dewe gua. Bahrowi manehanana teh nyarita bari renghap ranyu. Harita manehanana teh geus leumpang we. Sabiasa deui lantaran geus jauh ti lembur panenjoan. Katulug-tulug atuh kanyahoan deui daya anu ngudag. Bari itu waktu di Cipancar euy, aya nu nyumpit nepikeun ka gagalna dewek teh. Ayeuna aya deui nya kitu keneh heran euy. Awasna mah aya dedemit anu suka anon bebela ka urang lembur. Bahrowi manehna neruskeun carita anana, bari garo-garo teu atunya. Ku tina kajadian eta ngerasa helok hari ras-ras atuh ku kajadian anu kakara ka alaman Cikene. Bisa jadi Kak eta oge dedemit deui. Aradasi manehanana bari sungar sengir ngarasakeun kanyeri dina leungeunna. Pasar mah tadi oge geus dicabut ngan tinggal getihna we ngabarebay. Tuh bisa jadi euy. Bahrowi ngabantah sanajan ari hatena mah keukeuh atuh ngarasa helo moal nyari dedemit mah make ngagunakeun pasar sagala. Kapan manehna teh?
Makhluk halus. Mun ari teh nyokek euy atawa ngelek etek. Kapan jirimna teh moal bisa kadeuleu ku manusia? Lain ieu mah atuh kalahka ngagunakeun pasar. Kawas neluh sagala kadewek. Kawas manusia anu boga raga badag da ngagunakeun pasar teh euy. Ari eta cenah kabungkur geuning aya atuh nu ngagapruk kana sirah. Kapan cenah saur aka teh buluna oge mani ngawid-wid sanes. Sudinta atuh ayeuna mah nemrong manehanana bari nyekelan leungeunna anu masih keneh getihan nya tapak di pasar. Tapi eta ge kagetna teh usarua pisan euy. Ngagunakeun sumpit euy. Ongko ci Banjar teh sakitu jauhna ti dieu. Ongko naon perluna di dedemi teh batu ngalawan ka dieu euy ngaganggu ka urang. Bah Rowi kalah kabeuki bingung we dina pamikiranana teh. Ari tadi kumaha tulusan deh? Manggihan bapa maneh teh. Bah Rowi saterusna mah nanya ka si Andi anu eukeun leumpang gigireun. Nu mawi henteu Pak. Bingung picarioseun Andi teh nya da tangtos we pun bapa teh kena teh bakal tetelepek. Jadi waktu tadi teh sia teh cicing di mana nih? Bah Rowi nanya deui. Di jalan we Pak ngantosan mah dinu tadi. Ngajawab begitu teh Bah Rowi teu kapapanjangan manehanana teu barang tanya deui. Malah manehanana mah terus ngahuleng we bangun ulang nakar. Memang atuh manehanana teh terus mikiran kana kajadian anu karandapan. Dipikir dibulak-balik keukeuh atuh matak teu pikaharatieun. Ari basa cenah teu nepi ku ati teu kahontal ku akal mun nya teh mah bener aya jurig nyeliwuri atawa gener newo-newo asana teh. Nah, bet naon perlu make ngaganggu ka manusia. Malah geus 2 kali pisan atuh saperti anu mikangewa we ka manehna katut batur-baturna. Si Andi atuh nya kitu keneh we manehanana teu ngomong deui. Babakuna mah kacida ngarasa kaget nah barang ngadenge obrolan Bah Rowi tadi. Manehna kakaranya ho ayeuna mah oreng anu bareto ngajoraga imah Bah Haji Sobarna teh nyaeta kayak lian ti Bah Rowi. Anu ayeuna teh nyaeta jadi guruna sorangan sakaligus jadi bapak kukutna. Pikeun urang panenyoan atuh lain deui kagetna barang maranehanana nyarahun yen imahna Ki Jatma teh kadatangan ku bangsat kana halusna we bangsa teh teu bebeunangan kelantaran kaburu dibetahkeun kabeneran deui peuting harita teh keur aya mat dasim lanceukna Ki Jatma anu keur nganjang ti kadungora. Leuwih-leuwih atuh ngarasa kagetna lantaran cenah harita teh terus galungan diburuan. Malah Ki Jatma mah meh-mehan bobor karahayuan jadi korban bedogna si goreng kokod. Lamun teu kaburu aya anu nulungan mah anu jolna teh tuning teu disangka-sangka pisan sarata teu kanyahoan saha-sahana. Bangsat-bangsat teh harita tuh ujug-ujug tinggal raroak we.
ting araduh-aduhan anu saterusna ting balalecet malalabur ari cing horeng dina masing-masing leungeunna teh nararancep cenah pasar ting saha tah anu nyumpitkeun anak mah puguh we atuh sakur anu ngadengekeun teh saurang oge taya anu teu molohok bet asa dina dongeng we cenahnya asa jiga dina dongeng wargi sok make jeung aya panulung gaib anon suka bebela cenah ka jalma anu eukeur katarajang musibah ari erek teu percaya heuda puguh cukup kasaksianana oge nya saksi-saksina loba deui katerangan Ki Jatma terus dikuatkeun deui ku Mat Dasim sarta si Bopeng katut si Komed ongkoh deui cenah aya buktina pasar katut sumpitna teh ditararembongkeun kapanggih cenah ngagoler we deukeut tangkal muncang teh hingga haja ditinggalkeun atawa memang tinggaleun Aki Suredi anu harita bareng ejeung nu sejen pada ngahuleng we tekung si Lila atuh ngadeg-deg nyampeurkeun kumaha Ki Jatma atuh teu kira-kira ngarasa manehanana teh ngaranjug barang breh atuh mireungeuh sumpitna nya lantaran sidik teu kapalingan deui yen eta teh bogana si Andi halimi atuhnya kabeneran milu kadinya sarua manehanana ge pada ngaranjug manehna apal pisan kana sumpit bogana si Andi mindeng ku manehanana diilikan lamun kabeneran keur babarengan ulin malah lain sakali dua kali atuh manehanana ge sok nginjem ngajaran cenanya nyumpit lamun kabeneran manggih manuk tikukur atawa aya jalak cenah anu meranah penteupna ieu mah sumpit si Andi geuning halimi pok bae manehanana teh nyarita bari ngareret ka Ki Suredi bewang deui salah ieu teh bogana si Andi jang Ki Suredi manehanana teh nganyakeun bari ngulak ngilik sumpit anu ditembongkeun ku Ki Jatma moal kitu si Andi sorangan anu boga gawe teh Ki Jatma manehanana teh ngariuk kaget teuing atuh Ki Jatma tapi lamun bener deui manehanana nah make jeung teu nyimpangnya teu daek datang ka ieu mah da budak teh Aki Suredi manehanana nyaritana teh bangun anu humandeuar eta atuh pangna ngabalecet teh kunaon cenah bah Ki Jatma ayeuna mah nanya deui atuh ngarasa panasaran meureun hayang nyaho uring sorangan ge puguh poekeun Ki Jatma rupana bae manehanana teh geus teu betaheun meureun Aki Suredi nyaritana teh kalah ka ngalengis manehanana teh daek aing ngabejakeun anu sabenerana mah naon cenah sababna pangpangna si Andi ingkah di imahna atuh ku kitu teh mah taya paedahna nyaritakeun oge puguh we atuh pikeun anu ngadareugdeug mah beuki recok we tambah-tambah bahan obrolan cenah kabeh atuh pada boga sangkaan dina jero panulung gaib teh tangtu si Andi keur mah deui aya buktina nyaeta sumpit katurug-turug dikuatkeun ku Mangsal Hasik nyaeta bapana Nyi Endah anu nyebutkeun cenah si Andi teh lain budak samanea anu sejen ge atuh pada ngahaminan lantaran geus pada nyaho kumaha wawasen si Andi waktu dijorag teh aku Ki Jatma nyaeta dijorag ku Ki Jatma sabaturna atuh tina perkara nulungan Nyi Endah oge memang geus pada nyaho cenah sanajan ngan saukur beja oge tapi kabeh teh sakur urang panenjoan mah pada sapamandegan nyaeta si Andi teh hiji budak anu luar biasa dulur-dulur bisi bae ieu teh nya
gawe nasi Andi nya leuwih hade urang jempekeun bae we ulah terus ditabeuh goongkeun. Maklum atuh bisi kadenge ku cak-cak bodas. Atuh engkena teh ditepikeun kanu goreng hate. Tang tuh bakal nimulkeun mamala meureun mamala nu teu hade pikeun eta budak. Aki Suredi antukna mah nyarita ka Syakur anu araraya di dinya. Pokna mah atuh ngawawadianan supaya ulah cuam caem teu pararugu. Mohon laras mending dijempekeun we. Nya ulah digujulkeun lah. Oh atuh bari ge naon lah digujul-gujul anu penting mah salamet. Nya mending oge lah tos we atuh bapak-bapak. Jara rempe we nya ibu-ibu oge. Buku kayak gitu cek abah oge jempe we geus lah heup we tong digujulkeun. Ayeuna mah da geus pada salamet ja. Mohon laras mending jempekeun lah. Cek anu sejena atuh marairan. Tananing satuju kana naon-naon anu dimaksudkeun ku Aki Suredi. Atuh nu liana nya kitu keneh deui kabeh ge sakur saur manuk nya tujuan. Geus kitu mah bulia atuh sararea teh bubar baralik. Baralik saimah-imah anu kari teh nyaeta ngajemblingna we, tapi tembong si Bopeng mah jeung si Kemet nyaeta masih keneh cindekul we di dapur. Kawasna bae manehanana teh ngarasa curiga. Bisi si goreng kokot deh ngurunyung datang deui. Cag atuh wargi urang dugi ka dieu heula nya dongeng si Buntung jago tutugan. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Tina samudaya kaluputan kalepatan oge kakirangan sareng katetiasan pribados mugia wargi sadayana kersana maklumnya. Tong hilap wargi di subscribe, like, komen, sareng share. Sakitu bae nu kasanggakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.